Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pangjejer, sareng para pamiluan ku simkuring dipi kahormat. Hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan ka urang sadaya nikmat kasehatan. Ku kitu urang sadaya tiasa kempal di ieu acara. Sholawat kali salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya sareng ka umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasta pun Adelia simkuring nyanggem pancen janten panumbu catur. Teu hilap simkuring ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng para pamiluan anu tos kersa tiasa hadir di ieu acara kanggo ngadiskusikeun manfaat kagunaan handphone di sakola. Kitu hayu urang sami-sami maca aos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng para pamiluan nu dipi kahormat, satacan ngalanjutkeun ka acara salanjutna. Supados teu disaha-saha simkuring seja nepangkeun para pangjejer anu aya di ieu hadir di ieu diskusi. Pangjejer anu kahiji nyaeta aya Bapak Rosa Dharma salaku pangajar di SMAN hiji Majalengka, nyaeta guru matematika umum. Wilujeng enjing Bapak Rosa, hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejer kadua aya Bapak Dodi Sembada salaku Wakasek Kasiswaan di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak Dodi, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang sadaya leuwih neleman kana jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang ngregepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Rosa kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Rosa atos ngadugikeun kamandangna. Saya pisan kacida naon rupi anu disampaikeun ku Bapak Rosa. Salitna parantos muka pandangan ka urang sadaya kanggo manfaat gunaan handphone di sakola. Handphone mangrupikeun salah sahiji kamajuan di bidang teknologi. Handphone tiasa ngamudahkeun para siswa di kegiatan diajar. Salah sahiji manfaatna nyaeta handphone tiasa ngagantian buku anu berat ku e-book dina HP. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Kanggo salajengna dihaturan ka Bapak Dodi kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dodi atos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena kagunaan HP di sakola teh ngagaduhan kaleuwihan sareng kakurangan. Kaleuwihanana nyaeta anu tos disebatkeun ku Bapak Rosa tadi. Lamun kakuranganana nyaeta HP teh tiasa ngalihkeun fokus siswa anu keur diajar. Salain eta, siswa tiasa kurang sosialisasi sareng babaturan sejenna. Kulantaran waktos anu sakedik, simkuring bade ngawartosan kanggo pamilon anu bade tumaros ngan ukur saurang. Dina ngadugikeun patarosan, kedah ngacungkeun panangan sareng nyebatkeun nami, serta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Alia Fauziah anu tos ngadugikeun patarosan. Patarosanana kirang langkung ngenaan leuwih seueur dampak positifna atawa dampak negatifna dina ngagunakeun handphone di sakola. Sumangga ka Bapak Rosa Dharma kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Rosa parantos ngawaler patarosan ti Alia Fauziah. Isip waleuranana nyaeta dina kagunaan HP tergantung saha nu pake. Lamun urang niat ngagunakeun HP ku bener, urang bakal menangkeun loba dampak positif. Sabalikna, lamun urang ngagunakeun HP jeung niatan teu bener, urang bakal menangkeun dampak negatifna. Teu karaos
ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh tikawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kitu hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng saparakanca neddah hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu geunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.